judulna Panganten, panulisna Deden Abdul Aziz, pamedalna PT Kiblat Buku Utama, kandel bukuna 56 kaca. Watak jeung tokoh nu Novel pertama ini Sidirun tentang teh kehidupan watak kaum teh remaja bangor anu patali sareng ngeleuyet jodoh, tapi bagja kalelaan jeung mana jadi cilaka. bager. Anu kadua aya ambuna Sidirun watakna teh bager sabar jeung cerewet. Anu katilu aya bapana Sidirun watakna teh tegas jeung sabar. Anu kaopat aya guruna watakna teh tegas anu Jaya Dewata. Teras anu kedua kudunya kan jadi indung bapa.